Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nami abdi Saripa Ramadhani di kelas 11 akuntansi 2. Di dieu abdi hoyong maca cerpon judulna Cinta Anu Leugit. Di hiji kampung anu jauh ti kota hirup hiji mojang geulis ngaranna Ningsih. Anjeunna teh hiji jalma anu sederhana, tapi ku kajujuran jeung kahadean hatena manehna sok jadi panutan keur barudak kampung. Ningsih boga hiji cita-cita anu luhur, nyaeta janten guru. Mimitina anjeunna teu boga kamampuan anu cukup, tapi kusabab samangatna anu kuat, manehna terus berusaha sarta diajar ti batur. Ningsih sok ngalamun-lamun sore datang, bari ninggali anu sakuliringna anu keur ngalakukeun kagiatan maranehna. Hiji poe Ningsih kapanggih jeung Rudi, saurang lalaki anu anyar datang ka kampung eta. Rudi teh hiji insinyur muda anu datang pikeun ngurus proyek pembangunan di kampung eta. Dina pandangan pertama, Rudi langsung ngarasa kagum ku kahadean sarta kasabaran Ningsih. Maranehna ngobrol, jeung sigana hubungan antara aranjeunna teh langsung karasa deukeut. Minggu-minggu salanjeunna, Ningsih jeung Rudi jadi sering patepang. Dina unggal patepang, Rudi sok ngajak Ningsih ngobrol ngeunaan kahirupan di kota jeung pengalaman-pengalaman Rudi anu teh beda pisan jeung kahirup di kampung. Rudi henteu kungsi kesel ngajarkeun Ningsih ngeunaan teknologi anyar anu bisa dipake pikeun ngarojatkeun kahirupan warga kampung. Samentawis Ningsih ngarasa leuwih nyaman jeung Rudi, sarta hatena beuki cinta ka lalaki eta. Tapi hate Ningsih oge berat, sabab anjeunna sadar yen Rudi teh bakal balik deui ka kota. Sabab proyek pembangunan di kampung teh ngan ukur samentara. Rudi abdi henteu ngartos naha anjeun datang ka dieu. Ningsih nanya hiji poe, bari inget pisan ka hate anu katingali bimbang. Rudi ngajawab kalayan seuri, "Ningsih, kuring datang ka dieu pikeun ngajalankeun tugas, tapi dina perjalanan ieu kuring manggihan hal anu teu disangka. Kuring manggihan hiji jalma anu teu ukur ngajarkeun kuring ngeunaan kahirupan di kampung. Oge ngajarkeun kuring ngeunaan kahadean anu luar biasa." Ningsih ngaliput pandanganna ka arah tanah. Hatena karasa katinggaleun. Manehna teu hayang ngalaman nyeri hate lamun Rudi ninggalkeun kampung ieu. Poe-poean ngalangkungan hubungan maranehna jadi leuwih deukeut. Tapi Ningsih tetep nangtung dina kadua kanyataan. Manehna moal bisa terus-terusan ngaharepkeun hal anu teu pasti. Teu lami satos eta, Rudi ngumumkeun yen manehna bakal balik deui ka kota. Hati Ningsih jadi sepi. Dupi abdi henteu tiasa ngiring sareng anjeun kota. Ningsih nanya ka Rudi kalayan sedih. Rudi ngarasa hese, tapi manehna terang yen kasempatan eta teh henteu bisa dipertahankeun. "Ningsih, kuring ngahargaan pisan naon anu geus urang lewatan, tapi kuring teu bisa ngajaga hubungan anu jao sapertos ieu. Kota jeung kampung teh beda pisan, sareng jalan hirup urang oge beda." Ningsih ningali Rudi kalayan panon anu basah. Anjeunna nganggap yen ieu teh beban anu berat pikeun manehna, tapi kalayan waktu manehna nyandar yen cinta teh henteu salawasna bakal aya dina waktu anu panjang.
Bubuka Rudi ti kampung teh nganterkeun Ningsih kana kahirupan anu leuwih dewasa. Anjeunna teu bisa salawasna ngandelkeun cinta anu datang tina luar. Anjeunna sadar yen anu penting teh pikeun ngajaga diri jeung tujuan hirupna. Anjeunna mutuskeun pikeun teras ngalakukeun pangajaran ka barudak kampung jeung ngajarkeun nilai-nilai kahadean anu dipiboga ku manehna. Ningsih teu ngan ukur nyangharepan kasusah dina kahirupan cinta, tapi oge nyangharepan kasusah dina ngajaga hatena tetep kuat. Anjeunna jadi leuwih percaya diri sareng bisa nangtung mandiri tanpa ngandelkeun cinta anu henteu pasti. Samen tawis Rudi, sanajan balik deui ka kota, manehna tetep inget ka Ningsih jeung kahadean hatena. Manehna sadar yen kadang-kadang cinta anu tulus teh ngan bisa dipikawonoh ku jalma anu ngalaman eta. Rudi oge ngarti yen cinta teh lain ngan ukur ngeunaan ngahontal kabagjaan pribadi, tapi ngeunaan ngiringan perjalanan pikeun jadi pribadi anu leuwih hade. Di hiji sore, nalika Ningsih keur ngajar di sakola, manehna ngarasa hiji rasa tenang anu datang tina dina hatena. Manehna sadar yen walaupun cinta anu piboga teh geus leugit, manehna tetep bisa hirup kalayan pangabisa pikeun ngajarkeun jeung ngadidik, sarta ngadamel dunya sabudeurunana jadi tempat anu leuwih sae. Tamat. Jadi, cerpen di atas ngagambarkeun perjalanan batin hiji mojang anu nempo kahirup anu bisa datang jeung inditna. Tapi anu paling penting nyaeta kakuatan pikeun neruskeun hirup jeung ngahontal cita-cita. Cinta bisa datang jeung leugit, tapi tujuan jeung ajeng diriku kudu tetap dijaga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.